Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna daramang? Alhamdulillah, mudah-mudahan sadayana daramang. Patepang deui sareng Ibu Siti Mariam dina pangajaran pangrumat basa Sunda. Dina pangajaran ayeuna urang diajar ngeunaan tanda baca. Dina bacaan atawa tulisan teh sok digunakeun rupa-rupa tanda baca. Ari tanda baca teh gunana pikeun urang ngarenghap waktu maca. Iraha kudu ngarandeg jeung iraha kudu eureun. Jadi dalam sebuah bacaan atau tulisan biasanya digunakan macam-macam tanda baca. Tanda baca gunanya untuk kita mengolah napas ketika membaca. Kapan kita harus berhenti sejenak atau menjeda dan kapan kita harus berhenti lama. Gera pek titenan ieu kalimah anu nganggo tanda baca. Jadi silahkan perhatikan kalimat berikut yang menggunakan tanda baca. Kunaon cing ningal Gusti naha bisa kieu. Kuku jempol sukuna enjang nyunghid getih baloboran. Tobat. Jadi dina kalimah di luhur ngagunakeun tanda baca nyaeta aya nu ngagunakeun tanda baca pananya, aya nu ngagunakeun tanda panyeluk jeung aya nu ngagunakeun tanda pen atanapi tanda titik. Nu kahiji nyaeta tanda pananya dipake pikeun nuduhkeun pananya dina kalimah pananya. Jadi yang pertama yaitu tanda tanya dipakai untuk menunjukkan pertanyaan dalam kalimat tanya. Nu kadua nyaeta tanda panyeluk dipake pikeun nuduhkeun panyeluk dina kalimah parentah, ajakan, himbauan jeung larangan. Jadi yang kedua yaitu tanda seru dipakai untuk menunjukkan seruan dalam kalimat perintah, ajakan, himbauan, dan larangan. Nu katilu nyaeta tanda titik dipake pikeun nuduhkeun wawaran atawa berita. Dina kalimah wawaran anu eusina ngawawarkeun atawa mere beja kabatur. Jadi yang ketiga yaitu tanda titik dipakai untuk menunjukkan berita dalam kalimat berita yang isinya menginformasikan atau memberitahukan kepada orang lain. Nu katilu nyaeta kalimah pananya. Nyaeta kalimah anu gunana pikeun nanyakeun hiji perkara ka jalma lian sangkan meunang jawaban. Kalimah pananya dicirian ku ayana tanda pananya jeung kecap pananya. Jadi kalimat pananya atau kalimat pertanyaan gunanya untuk menanyakan suatu masalah kepada orang lain supaya mendapat jawaban. Kalimat pertanyaan memiliki ciri dengan adanya tanda tanya dan menggunakan kata tanya. Kata tanya atanapi kecap pananya nyaeta aya 7. Nu kahiji kunaon, kamana, naha, iraha, naon, kumaha, jeung saha. Pancen hideep kaca 18 atanapi tugas kalian halaman 18. Silahkan bubuhkan tanda baca baik itu kata tanya atau tanda tanya, tanda seru ataupun tanda titik. Pancen selanjutnya nyaeta kaca 19 gunakeun kata tanya naon, kunaon, mana, di mana jeung sajabana dina pananya dihandap. Sareng pancen babarengan kaca 19 dugi 20 jieun kalimah ngagunakeun kata tanya. Sekian ti Ibu, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.